tanggung jawab naon. Lu teh nyaho naon ini. Hate teh rada beurirat. Apa butuh yuk. Pakaian anyar. Pakai teh lebaran. Kumaha usahana, usahakeunana boga duit sakieu. Hoream ini. Mudah-mudahan ngomong teh aya nu mantuan, aya nu ngadeketkeun ka butuh abah. Ah, si Abah ngomong sorangan teh batur. Aya naon teh? Bah, aduh loba duitna euy. Apaan abah teh boga pangabutuh ye waktu geus nyererek. Pake teh nek lebaran abah teh yang ganti salin, hayang boga gawis anu pentingna mah. Cik pangusahakeun ye tinggali boga duit 80.000. Meureun bisa di dinya loba langganan Boga boga duit 80. heeh keheula. Wani henteu jeung sanggup henteu ieu teh. Atuh padahal mah atuh entong gamis lah tuh milar uing tadi nungtun domba. Beli domba mending ge milar domba teh payu. Nah ai doma naon nya? Domba budug. Ai wa ada. Pas nu lieur wae ka abah teh keur mah lieur. Nawarkeun domba budug. Kok anak incuk ngamek ke meureunan. Heuh Mun kabeulina tapi entong maksudnya bisa isukan rek marareuncit anak incuk kan ngadahar daging kan beli domba mah. Entong waka burung incuke burung kitu. Aya mah pentingkeun heula lah. Gamis. Abah teh Boga duit sabaraha ieu? tah duit 80. Usahakeun ku baraya sing bisa di dinya mah perlu loba kawabuhan. Kupingkeun. Gamis teh hargana teh 200. Ah ieu boga abahan 80. Paling ge keur DP atuh ieu mah. Kurang. Atuh nya heueuh. Atuh kumaha dibagi da atur-atur we lah. Kumaha mun kieu ieu urang pake DP heula. Heeh. Sasana bayar kawin isuk pageto mah. Atuh tong ayeuna. Bae sawal bayarna mah. Heeh, sawal sugan sanggup. Heeh. Heeh, sok eta mah usahakeun eta kitu atuh. Jadi domba moal dibeli. Anu ada. Da mana ada tadi teh? Domba budug. Garila ngadengen. Ya, budug nih, kubaraneun, budug mah. Heeh atuh kajer ieu we heula meureunun. Tapi lumayan ge ka hijir naon usaha mah. Naon mang ngaranna we teh? Oh ieu puting-puting. Teu kapake ku majikan teh leutik. Bel antur dibeli tulak teh masuk tuh ditulak ka di kunci teh jero. Kumaha meureun? Kumaha atuh nya? Maksudna ieu kumaha ieu? Tanya jual deui ka satu. Ayeuna mah penting kieu duit geus beak. Geus sugan we atuh. Dipake modal deui ka mah itu duit. Modal naon deui atuh? Modal kupat. Atuh astaga. Wakadi mah. Oh, da teh nya sugan teh geus pas atuh lah kumaha nya. Sugan mana anu butuh? Sugan paling oge heuh. Heuh bae lah. Jeung tunu di. Aya nawarkeun ieu ada. Rajon teh nawarkeun rumah buduk. Enggak ngadengen tuh. Nah, kumaha mun ara-ara teu. Jeung tunu di. Sugan golerkeun heula. Assalamualaikum. Kabeneran. Mana benar penting-penting kieu. Nang teu loba omong benar-benaran. Lain bejana cenah ngajualan baju ka Mang Mun, baju gamis. Aya kitu. Aya keneh eueuh. Nah, rek bajuan domba. Nah domba. Pada kamari nu nungtun domba ka pasar, payu. Barola domba budug. Nya payeung domba bodong atuh moal payu atuh. Aya keneh eueuh butuh. Aya tenang. Butuh keur pesanan si Abah. Ya, cukup oge milih ku ti. Anger sok kecing kecewis teh mah diajak ngobrol teh. Aya tah hiji deui kabeneran. Yuk. Heuh atuh beuli ah. Heuh, Sabaraha yuk? bae jenisna deui lah 50. 50? Heeh. Tah, Kabatur mah kamari ka Mang Muni 100 nya. oh itu ngaji matan we atuh. Buan keur kasih Abah we ieu mah. Ya. Tuh, duit teh langsung dikadiekeun. Urang teu taranya kana duit teh. Atuh nyaho naon ieu bukan meuli ieu we. Juga mau belum jual. Permiosnya. Oh, atuh. Bah. Udang. Udang. Mau buduk mamung domba buduk mamung. Aja lah mah budug kan. Rek mikeun ieu. Abah. No. Nah, hudang mantap oge. Nah. Pesanan jadi. Kalau domba budug. Ah, itu dah. Yuk, pesanan. Abah teh keur nunutan buku. Iya teh bener gamis teh. Bener geus tinggal make. Nah, ieu nya. Lain bisaan. Didinya balanya kayak kieu. Atuh da bubuhan domba babaturan we ieu mah. Sok ajaran heula. Itu bener gamis. Heeh, mangpung di dieu keneh sok ajaran heula. Sok buru. Ada ya ulang wirang kalau teh. Sok buru. Mangpung di dieu keneh ke bisa dipulangkeun. Gamis teh. Gamis awewe ai ada kemarin.
kieu anak. Karena jadi kieu gendang Jawa dia. Lu teu nyuhun naon? Iya, Mah.